sahabat ngarembongan sakabeh itu pati prahasta kapi beungeut Cerita aja tadi ngaliat kawin lagi. adik kaulas deui sareng pakinaka kumakarna indrajitna habat narembongan dina waktu ayeuna aya naon nah satepuh rarasaan kidul asa ngadeukeutan kale kulon asa ngadeukeutan wetan luhur asa ngadeukeutan handap aya naon ieu rarasaan kaula teu geunah aya naon aduh Gusti nahabet kieu rasana rumasa hirup loba dosa rumasa ngahalarekeun anu haram ngaharamkeun anu halal tiris asa Allah pikeun pisibuteunana hareudang asa Allah piki paseunana awak kula Gusti kasaha gesanya muntang nitip diri kula nyangsangkeun ieu badan ieu geuning hirup loba dosa nu kudu kasaha kula ayeuna nyatana muntangkeun sagala pangharepan kaula kudu kasaha ieu sama tunggal kamana kula nyemuntang kamana Gusti kidul lapur ka kalerone ka kulon lowong geus eueuh pibatureun hirup kaula laluntalan ti di lampunya ya sorangan kudu kumaha kasaha deui muntangkeun rasa baturan deui kaula keung Gusti lamun kitu carana kula kudu kumaha pasihan pituduh dina waktu ayeuna ieu